Alhamdulillahilladzi nahmaduka liman awdahta subulal hidayah wa azahta amba syurina gisyawatul wasiyah wa nusalli wa nusallamu ala man arsaltahu syahidan basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munir. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, hapunten sesuai saran anu dicarioskeun tadi ku panitia bahwa awalna simkuring moal dongkap karena masih aya jatah dirawat. Margi saur tim dokter upami DBD itu dirawatnya kena 1 minggu. Abdi nembe 3 dinten. Tetapi anu aya dina emutan abdi izin ku almarhum para aulia anu dihawalan ayeuna, terutama ku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga simkuring lobi sareng tim kesehatan sehingga alhamdulillah simkuring di Widian UI, tapi jarumna teu dicopot. Ya, jarum impusan teh masih aya di dieu, janten ditutup heula, engke UI pangaosan teh dipasang deui impusan. Gitu. Maka hapunten sanes wege, sanes laga, sanes gumede, sanes bisi pepak corona, sanes embung sasalaman teh karena nyepeng wege atau nanti cundak candak ieu teu sanggem lagi aya jarum impus. Maka hapunten kasadayana bilih aya anu kasinggung cenah teu meunang sasalaman hapunten. Da biasa ge ari daya impusan mah masih bolak-balik 100 balik ehok bae. Teu dikorektkeun ieu. Hadirin rahimakumullah. Karena kondisi simkuring masih kirang sehat, janten simkuring insyaallah naosna malami-lami. Tadi aya 3 macem, 3 hal anu dibahas di naung ieu. Mana sapertos qala Asy'ari rahimahullah salatu alamatin ikraman lillah. Aya 3 macem cara ngamulyakeun Gusti Allah. Cara ngamulyakeun Gusti Allah itu aya 3 macem, cek Imam Asy'ari. Namun 3 macem, ya pasti antik, ya. Pasti antik ya. Cara ngamulyakeun Allah anu kahiji ikraman lidzi syaibatin. Anu kahiji cara ngamulyakeun Allah teh nyaeta kudu ngamulyakeun ka jalma nu geus huwisan. Mun jalma nu geus huwisan kudu dimulyakeun. Nah, karena anu geus huwisan teh itu dianggap kolot, sehingga inti daripada makna kudu ngamulyakeun kanu geus huwisan teh lain anu huwisan ditawaran naon bae kudu diturutkeun lain. Nah, begitu ngaji panggih jamaah make kudung, bu tos huwisan sa. Kunaon deui mun tos huwisan dimulyakeun ku abdi teh kudu kitu. Hartina ngamulyakeun kanu geus huwisan teh nyaeta urang teh kudu ngahormat ngamulyakeun kanu sasepuheun. Lolobana kan ayeuna anu ngajarikeun ukuran teh lain umur tapi harta. Kajeun teuing lanceukna lanceuk sakoloteun jalma teu boga, ari adina beunghar. Kadang-kadang kalanceuk tutah-titah tunjak-tunjuk, nganggep pembantu, nganggep buruh dan segala macam pedah lanceukna jalmi teu gaduh. Eta teh doraka teu ngamulyakeun Gusti Allah. Jadi ngaran anu sahandapeun adi kanu saluhureun kajeun teuing nu saluhureunna jalma miskin, jalma cacat, jalma kumaha tetep kudu dihargaan, dihormatan
itulah cara ngamuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah kadang-kadang anak kakolot wani nipah. Subhanallah. Lamun anak kakolot wani nipah itu siksa Allah moal wungkul di akhirat. Di dunia kene dibuktikan kayak budak anu dusun, anu ngalunjak, anu nyarekan, anu tutah-titah kalau jadi kolot. Loba kejadian Pak, Bu. Ayeuna lamun kolotna beunghar, anakna asa jadi raja, hayang naon diturutkeun da kolotna beunghar. Tapi lamun anak nu beunghar, kolot anu dianggap babu. Bu, bade ka kantor heula mi hape budaknya mun ngising cecewokan teh. Pokona ieu datang kudu geus bareres. Engke lamun budak geus dipandian dicecewokan, engke masak tah pasakeuna. Geus ke tenang digaji. Zaman nu kitu lain wungkul di akhirat, di dunia kene suatu saat ku Allah bakal disiksa. Maka hati-hati, ulah-ulah kanu jadi indung bapak, kanu salureun, kanu jadi lanceuk, walaupun lanceukna galak, walaupun lanceukna pelit, walaupun lanceukna kukumaha, tetep kudu dihormati. Itulah cara ngamuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Tingali sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiji waktu Kanjeng Rasul nuju keliling di Madinah. Aya aki-aki buta. Kur nya caplak bae nyarekanan Kanjeng Rasul. Si Muhammad eran, Muhammad ahli sihir. Pokona aing teu hayang taat ka si Muhammad. Kanjeng Rasul ngalewat. Ditanya Kanjeng Rasul, "Muhammad saha?" Ki eta cenah ngaku-ngaku Rasul. Oh, kitunya. Padahal mah eta anjeunna. Kumaha Kanjeng Rasul? Tos calik heula dicalikeun. Dihuapan mamun dileueutan. Cenah ieu pantes naman ieu si Muhammad teh. Nah hatena tapi unggal dinten Kanjeng Rasul nyandakeun dahareun leueuteun jang eta jalma anu pengemis anu buta teh. Gancangna carita Kanjeng Rasul pupus, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dongkap ka Siti Aisyah. Cek Sayyidina Umar, Aisyah, kalakuan Rasul naon anu can pernah dilaksanakeun ku bapak? Kumaha cek Siti Aisyah? Sadaya kalakuan Rasul tos dilaksanakeun ku bapak kecuali ngahuapan jalma pengemis anu buta. Oh kitu nya. Geus lah, ayeuna bapak rek ngahuapan. Mana coba biasana sok dipasihan naon ieu biasana ieu. Didongkapanlah ku Abu Bakar. Ngomong, eta jalma mana cenah nu sok ngahuapan geuning eueuh? Cek Sayyidina Abu Bakar, "Yeuh, tah. Oh, lain ieu. Itu mah lembut, tanganna lembut, karaosna enak. Ieu mah geuning asa jegreg sampai atuh maklumnya Abu Bakar kan jawara. Ieu teh saha ieu teh? Abdi cenah Abu Bakar. Jalma nu biasa ngawapan lain mohon bohong. Teu kieu rasana henteu. Ka mana eta jalma? Cek Abu Bakar, jalmi anu sok ngawapan anjeun tos maot jalmi. Tos maot. Emang eta teh saha? Eta teh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis. Eta si pengemis nangis. Ternyata pilingna bener anu pantes Muhammad Rasul teh anu ngahuapan anjeun, ternyata bener itu nu sok ngahuapan, sehingga Allah Subhanahu wa taala sasauran Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya Kanjeng Rasul itu menjadi rahmat kasih sayang itu bukan hanya untuk orang muslim, semua alam, semua manusia, semua makhluk itu semuanya menerima dengan keberadaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hikmah anu pertama
urang sadaya ieu teh nuju ngamulyakeun para aulia Allah. Ngamulyakeun para aulia Allah itu teh sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena para aulia itu lebih tua daripada kita. Benar teh? Aya teh para wali anu umurna sahandapeun urang gitu. Teu aya kecuali wali murid. Nah, wali murid. Jadi anu kahiji cara ngamulyakeun Allah teh nyaeta ngamulyakeun anu sakoloteun, saluhureun, sasepuheun, walaupun orang itu bodoh, walaupun orang itu bukan muslim. Ya, tadi teh seperti jalmi anu pengemis anu dihuapan ku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil hikmah. Ya, ulah balik di pengajian pamajikan kasalaki angger masih nyarekan. Bapana, kaesna tong di dieuh, haliran kali itu. Halin. Eta teh doraka eta teh. Kajeun teuing salakina saperdekeun manehna. Pan tadi cenah saluhureun, pamajikanna jangkung, lalakina pendek. Ya. Jadi ulah pedah saluhureun, sapendekeun ulah, tetapi sang suami adalah imam dalam kehidupan. Makanya lamun aya lalakina umur 20 tahun, awena umur 60 tahun. Tetep bae kudu cium tangan. Ya, tetep kudu cium tangan. Ima bisi aya, di dia bisi aya. Eta anu kahiji. Anu kadua, cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala ikraman li hamilil Quran. Ngamuliakeun kajaman nu hamil ku Quran. Terang hamil. Ai hamil naon? Hah? Reuneuh. Reuneuh. Itu ustaz yang dari Cirebon, di Cirebon sama enggak hamil itu reuneuh? Sama ya. Anu wajib dimuliakeun nyaeta jalma nu reuneuh ku Quran. Aya kitu nu reuneuh ku Quran. Loba. Geus ayeuna ulah waka ngabahas reuneuh ku Quran. Ngabahas reuneuh baheula. Supaya ngarti. Ari ibu-ibu reuneuhna sok usaha. Budak. Hah? Budak. Ku bapana. Bapana asup kana jero beuteung. Jadi ari awewe hamil teh lain ku bapana tapi nya ku budakna ku orok. Bayangkeun bae hulu bapana asupna tindih. Nah jadi ari hamil teh naon? Reuneuh. Maksudna kumaha? Ayeuna anu reuneuh lamun erek KWC eta orokna bisa ditunda heula teu? KWC berarti eta orok teh di bawah. Rek hees jeung bapana ek ditumpakan ku bapana ditunda heula teu? Teu. Maksudna ambe paham. Erek ka mall. Eta reuneuh orokna bisa ditunda heula teu? Hartina naon? Ngaran hamil, ngaran reuneuh, ka mana-mana eta di bawah. Kumaha tuh anu hamil ku Quran? Lainna jero beuteung ujug-ujug aya Quranan lain. Maksud hamil ku Quran teh jelema dalam kehidupanana, na otakna, na pikiranna, na akhlakna itu selalu memakai Al-Quran. Make Al-Quran. Rek asup KWC inget karena aturanana, pakai baca doa, keluar TWC baca doa. Karena berdoa ya dianjurkan ku Allah dina Al-Quran. Sehingga orang kemana-mana yang selalu memakai dan membawa Al-Quran,
orang itu harus dimuliakan, dan memuliakan orang itu sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang rekees padu gulang-guling kusak-kusak las ninina eleh ku incuna erek sale teh ngadoa heula. Mama, kata Pak Ustaz berdoa dulu. Sok siapa yang menajar hati berdoa anak orang yang becus. Aya nu kitu di situ. Mahana jelema. Yo baru minjuk ka hareup. Sepenting-penting tanya. Kumaha teruskeun ulah. Lain atuh dusun-dusunnya sih ka tukang parkir ka kieu. Cik atuh rada sopan saeutik lamun cek kumaha teruskeun teu langkung Pak Kiai. Meureunna atuh keur mah aing teh geuring maksakeun datang ka dieu dianggap tukang parkir. Mah terus. Astagfirullah. Iya kumaha kieu. Apa memang penting teuing gitunya ya pas capek dah di kamarinya acara teh jadi ulah lami-laminya ya. Kumaha terus? Bener-bener tadi dia ngomong tuh. Kali dari coba. Kumaha terus? Telangkung, ayo telangkung pakai yang geus itu macet aing lah. Makana Bapak Ibu ngagaduhan murang kali anu nuju ngaos itu katuntas ngaji Quran katuntas. Ulah ieu mah kadang-kadang ngaji Quran can anggeus sepeda geus kelas genep geus eureun ngaji. Ya, eta teh rugi nu jadi indung bapak kaos kitu rugi. Naon sabab? Ingat Bapak Ibu, ketika mempunyai anak hafal Quran, anak tamat baca Quran, anak tamat ngaji Quran, anak tamat belajar Quran, maka secara tidak langsung indung bapana bakal diberi mahkota tina emas di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ulah padu amin apa? Awas. Amin. Cirian kieu. Lamun budak can tamat Quran papaikeun ka imah. Gitu. Jangsa keuntunganna lain jang kiai, tapi jang indung bapana. Ya Allah. Ieu mah kadang-kadang ari ngaji Quran mah ya sakedeung bae geus asa kesel. Abi belajar sakola kudu ayeuna daring kana hape beh. Ya Allah. Saminggu kadang-kadang kuota 100.000, tapi ari jang patung ka pondok mah 20.000 ge kukultus. Ieu mah di ditu jauh. Ya. Jadi tinggal cirikeun kieu bae kumaha kiaina. Lamun kiaina lintu berarti wali muridna balageun. Lamun kiaina kuru berarti eta wali muridna paling. Hari kieu kuru tali. Tapi dah hari kieu majalah soleh kajen wali muridna parlit deui sabar we. Cek saha pelit kiai teu teu pelit ieu. Alhamdulillah. Mana cirina teu pelit? Buktina tadi sing kuring di lembut tetep dahareun masyaallah sagala aya. Nu jeruk, nu apel, nu anggur, tapi anggur mah teu aya. Cek ieu na teh ari anggur teh bisi dinyanyikeun ku barudak. Nah deh anggur merah, minantung anggur mitoha marah. Baca Quran.
Anggeuskeun eta anak-anak urang belajar Quran. Ulah nempo usia kajenting usia geus kolot, tapi lamun mampu kene belajar Al-Quran, belajarlah. Naon sabab? Hanjakal lamun maot teu pernah baca Al-Quran. Terutama nu jadi anak. Lamun indung bapana maot, itu lebih dahsyat doa anak nu ditampi ku Allah lamun dibacakeun Qur'an ku anakna. Ieu mah kadang-kadang mentang-mentang aya duit, nitah ngaji teh ngulikeun bae ka santri. Pak Kiai aya santri aya naon? Eta kanggo ngaos di makam. Oh, mohon mangga. Cek Kiai jeung santri ieu aing bae ari anakna ulun ngaji. Subhan. Maka cara muliakeun Allah anu nomor 2, anu kahiji muliakan Al-Quran, anu kedua muliakan orang yang bisa baca Al-Quran, dan yang ketiga adalah orang yang selalu menekan kepada anak dan keluarganya untuk belajar baca Al-Quran. Jam seberapa ya? Oh, pantes jam 12. Salapan. Itu dongeng ngomong ayah kayaknya itu. Tapi istriku didongengkeun lah nya angge tereh. Anu katilu. Tereh geus anggeus katilu mah anggeus. Kunaon? Kajelas atuh ibu-ibu ngomong teh ulah nyang-nyang gitu. Ini tanggeus geus gitu ka kubu. Sampai mana tadi? Sampai 2. Tadi geus dimimitian aya nomor 3 2 kayaknya. Nomor 3 ambe ageh anggeus. Anu nomor 3. Cara memuliakan Allah Subhanahu wa taala nyaeta memuliakan, memperingati dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana orang memuliakan Nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala sasaurang cek Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jelma anu mencintai Allah nyaeta jelma anu mengikuti anu nurut ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang memuliakan Nabi sama dengan memuliakan Allah Subhanahu. Tinggal sampai mana orang cara memuliakan. Ceritanya ada di sahabat Pak Bu wios dongeng. Ya. Kaayang. Sajam. Kaeling. Sugan wayang. Caritana aya suatu saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju jalan-jalan badai mampir ke seseorang rumah sahabat. Begitu dongkap ke eta rumah, aya istrina nuju sesatu. Cek Kanjeng Rasul, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Aya suamina?" "Aduh teu aya cenah Kanjeng, tapi wios mangga kalebet bae." Cek Kanjeng, "Embung sieun, abdi tos kawasiatan ku cara oge abdi lamun aya Kanjeng mampir wayahna piorang kalebet, suami piorang disusuran, emang nuju di mana? Nuju di pasar, nuju di jalan. Maka kalebet dipaksa Kanjeng Rasul, akhirnya Kanjeng Rasul masuk. Begitu Kanjeng Rasul masuk, istrinya langsung lompat ke pasar. Itu aya Kanjeng Rasul, di mana? Di rumah. Eta mah keur lalayan. Ya, jomok Pak Jubel nu balanja
eta langsung ditinggalkan, tutup acan, langsung ditinggalkan saboro teuing. Maling nyokot saboro lah. Ditinggalkan ku cinta-cintana ka baginda Nabi besar Muhammad. Dongkap ke bumi, Kanjeng, bunga salaman cium tangan. Cek Kanjeng Rasul, kan mana keur dagang mun atuh kunaon ditinggalkan? Abdi cinta karena dagangan, tapi abdi lebih cinta ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi sieun lamun cinta abdi ka Rasul kahalangan ku cinta kana pakaian, maka tinggalkeun ku abdi cenah Kanjeng. Begitu tos nyeroan cai ka Kanjeng Rasul, anjeunna langsung ka dapur nyandak bedong. Kanjeng Rasul kaget, sia ongko cinta ongko ka aing geuning apa bedong sia. Kieu Kanjeng, abdi teh cinta pisan kana domba, kana embe. Tapi karena Rasul ka dieu cinta abdi sing kahalangan ku cinta kana embe, maka ku abdi ayeuna kena dipencit embe. Dipencit embe. Tos mencit embe lompat di ka payun, mamawa bedog keneh, nuar tangkal korma. Cek Kanjeng, manehna naon eta tangkal korma dituar? Abdi cinta pisan karena tangkal korma. Tapi karena Kanjeng Rasul dongkap ka bumi abdi, cinta abdi sieun kahalangan ku cinta kana korma, akhirnya dibabat eta korma. Itulah membuktikan cintana umat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Urang nanggela cinta ka Kanjeng Rasul sampai mana? Aya nu nyumbang sampai 5 juta teh kieu. Aya. Tah lamun aya kiai datang ka imah pancekan yang Rasul kieu, al ulama warasatul anbiya, ari ulama teh warisan para nabi. Sampai cek nabi sing sajalma nempo ulama eta jalma sarodi nempo kaula. Subhanallah. Lamun imah urang didatangan ku ulama seakan-akan didatangan ku baginda Nabi besar Muhammad. Yuh, kenyataanna ari didatangan ku kiai sok bunga teh susah. Benar. Incik-incik kiai teh mau motor. Sup ka pengaran urang. Wah, kiai. Urang minta sumbangan. Maledek teh eta kiai. Jol deh kiai. Wah, geus ieu mah ya. Pasti memang. Eta doraka eta tos kitu ka kiai. Gitu. Takzim ka kiai, takzim ka ulama, eta teh sami sareng urang takzim ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana ari mihapekeun budak teh Pak Bu, ulah cukup kiai mihape anak aing leuh. Oh kumanya neh bae astagfirullah. Ulah itu dihapekeun kiai, ieu anak kuring tapi urang bagi-bagi tugas. Kuring nu mangneangkeun bungkus kulit jeung isi pejitna, kiai nu ngeusian ilmu jeung akhlakna. Bagi-bagi tugas. Aya nu masahakeun kitu ka kieu? Hah? Ieu wali muridna teh wali murid. Aya teh nu masahakeun kitu. Ngomong nyerakeun teu ngomong kaciri mana mencicing. Maka hikmah daripada haul almarhum para aulia ieu teh salah satu bukti bahwa urang teh mencintai para aulia, mencintai para ulama, mencintai para anbiya, sehingga acara-acara seperti ieu teh sangat diberikan keberkahan dan diangkatkan jempol oleh para malaikat. Amin. Amin. Yo, benar berarti mah tunduk ya. Jelma nu memuliakan ulama, memuliakan para aulia, mengadakan acara tahlil akbar, baca yasin, tahlil dan sebagainya. Subhanallah. Dengan mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan
akan dipamentakeun hampura ku 600.000 malaikat. Saeutik kan amin. Tadi ieu mah ayeuna mangaminan naon. Maka hadirin rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad semurahan mata sholawat nabi setunduhnya bu ongkon tuh tapi cari cimbak dawan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka orang itu sama dengan tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun jasa orang harus kita hargai, karena menghargai jasa orang lain itu sama dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah ieu mah ai nitah sangeunahna, ai diperhatikeun henteu sangeunahna eta cenah itu jukut bersihan ya, itu sampahna buang eta di sawah paculan, tapi dibere rokok teu, dibere kopi teu, diburuhan teu, eta kumaha rasana? Nyaho aing mah teu ngarasakeun. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekecil apapun jasa orang, kurang tetap harus dihargai dan dihormati. Menghargai, menghormati jasa orang itu teh sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kepada anak sendiri, sekalipun kepada adik sendiri, sekalipun kepada tetangga sendiri, ketika kita mampu, hargai keringat mereka. Insya Allah kita menghargai jasa orang itu sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, buah tomat buah peuteuy tamat euy. No terakhir di embohan. Opat nanti lu jadi tuna teh opat. Di embohna dauhan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Ari doa teh senjatana jalma mukmin. Lamun pangajian can anggeus can ditutup ku doa terus balik berarti teu boga senjata hop kuntilanak memberi juri pegat. Jadi lamun pangajian can doa balik eta berarti sareng teu mawa senjata. Ari doa teh senjata. Maka supaya dina pengajian ieu urang berkah, urang balik mawa senjata, maka ulah wa kabubar kecuali doa sampai selesai. Insya anu balik heula dipegat juri ketanggung jawab. Manawi eta benu kapihatur kangge doa mangga ka kasepuhan Kang Haji. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.